Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu anu kusim kuring dipika hormat. Sim kuring bade medarkeun deui acara ngadongeng Sunda. Mugia dongeng sim kuring ngajantengkeun pangiring dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Mangga geura siapkeun kopina sareng opieunana mitra, bilih aya anu teu acan wanoh tepangkeun sim kuring ye mulyana. Tong hilap mitra disabrek wae channelna, like, share, and comment sangkan channelna tiasa berkembang kapayuna. Tiasa nyuguhkeun deui acara dongeng-dongeng anu ku urang sadayana kah dimumule sangkan henteu kagerus ku jaman. Sim kuring bade medarkeun deui dina lalakon Cikohar Gurat Beunghar bagian ka-17 anu dikarang ku sim kuring pribadi. Lamun telepat mah dongeng teh parantos dugi ka manusia, sim kuring sejak nurut ka anjeun. Sakumaha parentah Raja Sim Kuring, Raja Haruman Geni. Kaula salaku adipati di negara Leuweung Cadas. Kaula sejak nurutkeun parentah ti anjeun manusia. Halus ilaing nurut ka kaula. Kaula teh kabeh kena ku panyakit. Oh, kitunya. Pikeun kaula mah gampang soal eta mah manusia. Hayang penyakit naon stroke, TBC, jantung, darah tinggi, ararate, kadas kudis jamur jeung sajabana. Kaula bisa ngieun eta panyakit. Pikeun suminta mah rarempodan bujurna. Dan ningali eta wujudna siluman teh matak pikasieun. Meuni kumplit kitu panyakit teh kiwalang. Bisi aki hayang sok ku kaula kontan dibikeun ayeuna. Ulah atuh aki mah. Kuring mah hayang eta panyakit teh dibikeun ka sakabeh jalma lembur Karang Jati. Kitu tah kiwang. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra, kumaha salajengna mitra lalampahan Cikohar teh. Mitra urang lajengkeun deui tapi sateu acana diteraskeun. Sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng, diklik heula notifikasina sangkan tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan mitra sadayana anu atos ngarojong acara dongeng ieu mugia dipasihan sehat sabihara sabiharina. Hapunten mitra, mangga urang lajengkeun deui. Enteng pisan pikeun kaula mah. Aki sejak pamit kaula ye parasat walang geni. Jadi haseup deui muruk ka Jumantara dijajabkeun ku paneteupna Aki Wikalpa. Minta kunaon maneh teh ngarempod di juru siga anu sieun ilaing teh. Sieun aki kuring mah. Nah beda eta mah siluman teh. Aki henteu siga-siga di nagarana. Tah minta wujud aslina teh kitu. Kabeh ge lamun maneh hayang apal mah marukan teh kitu aki.
Geus tong sieun ayeuna mah minta pasti sagala rencana urang teh laksana. Nya alus atuh aki kudu kitu eta mah. Peuting teh beuki nyedek deui ka tengah peuting. Kayaan di lembur Karangjati teh jalma saurang urang acan anu wani kaluar. Keur matiris ngerecek terus-terusan hujan ti sanggeus magrib katambah ku sora angin anu nimbulkeun sora ngaguruh handaluan. Ditambah petir anu karasana deket naker nambahan kasieun ka urang salembur mah pang-pang napikeun jalma anu borangan mah. Eta hujan teh ngandung penyakit anu dihaja dijieun ku siluman walang geni anu keur diuk dina mega merhatikeun ti luhur. Tah manusia geura tampa eta panyakit pikeun aranjeun teh. Kocapkeun ayeuna di imah si Kohar. Si Kohar jeung si Kemet bangun rareuwas da tawe sora petir teh tarik pisan. Nah lur, asa ku aneh hujan teh. Heeh met, kasabeda ayeuna teh siga teu dina eta sora guluduk matak norekan ceuli jeung rarasaan uing mah teu geunah we met oy. Sarua lur, siga-siga bakalan kejadian naon deui ieu teh. Moga-moga we heuna naon lur. Kaluman piraku bakalan kieu wae lembur teh. Ti kajauhan kadenge sorana anu jejeritan cing menta-menta tulung. Aeh met, eta saha nu jejeritan jeung minta tulung deui? Sora angin eta mah lur. Ih, maneh mah dengekeun geura. Tah, kadenge teu met. Tulung atuh tulung. Ah, teu kadenge kuing mah lur euy. Nah, ceuli teh ciga tutup panci wae maneh mah met oy. Duh, Tah, kadenge teu. nah eta mah bekoknya bau deui. Heuh nya kadenge. Lain beuki laing mah met. Ah, ilaing mah Kohar euy. Tulung. Lur, eta saha nu minta tulung teh? Heuh sahanya tah? Tah, sorana ngadeuketan met. Den Kohar, Den Kohar. Saha geuningan? Tuh met, ka dieu met euy. Atuh si Kemet jeung si Kohar langsung muru lawang panto. Saha di luar? Iya, Syek mo. Mangatmu aya naon ieu teh? Mang, jeung hujanan sagala rupa. Tulungan emang Aden. Ujang ieu tulungan. Nya aya naon mang teh? Sok, tarik napas heula. Lalaunan mang. Nah, maneh ngadon nurutan met euy. Jeung ngabakok leuy. Maneh mah met euy. Asup angin ciga nama lur euy hampura. Kumaha mangatmo? Geus tenang acan. Sok geura caritakeun aya naon ieu teh mang? Itu sinya Aden budak mang kasupan. Awakna panas, awakna balentos, awak-awak. Eueuh, nah bisa kitu tah mangatmo? Alergi meureunan ngadahar naon atuh nyi ieu teh? Bet barentos awak-awak kitu. Duka tahu Jang Kemet padahal satadi nama budak mang teh henteu kunanaon ujug-ujugnya jeritan tuluy we mukakeun bajuna lamun teu kaburu di halangan ku indung nama sampingna gerek dibuka Ujang. Kabayang uing lamun ningali. Nah aneh, hayu atuh urang muru ka imah mang
bisi kumaonam. Nya hayu Aden. Curut atuh Mang Atmo dibarengan si Kohar jeung si Kemet ka imahna Mang Atmo bari setengah lumpat. Harita teh kayaan masih kene hujan dibarengan ku angin anu pohara gedena. Tekung si Lila urang caritakeun maranehna nanggeus tepi nyampak teh budakna Mang Atmo keur diceungcerikan ku indungna. Tulungan, tulungan bibi Aden, tulungan, bibi tulungan. Si Kohar bari garo-garo teu ateu. Soalna manehna bingung rek nulungan kumaha. Si Kohar sakur bisa nenangkeun. Nya bibi sabar cing tenang. Rek sabar kumaha Aden, budak bibi bikarunyaeun kieu. Nyai, kunaon nyai teh? Bari terus diceungcerikan. Mang Atmo bari ngusapan tarangna nyi iya. Pok si Kohar nitah ka si Kemet sangkan nyusulan Aki Oja. Dan apa mikirna Aki Oja teh kasebutna aki-aki anu sok nulungan dina budak lamun geuring tawasa kalieun anu kasurupan mah sok diubaran manehanana. Nya kasebutna jalma bisa oge teu hese beleke atus Kemet jeung wae ini rusuh bari setengah lumpat muruk kana si Aki Oja. Lumayan lila oge dina nyusulanana. Da eta we Aki Oja teh waragatna geus sakitu kolotna bari mawa iteuk geus nepi wae atuh si Kemet jeung Aki Oja teh ka imahna Mang Atmo teh nyampak teh di jero geus aya Pak RT jeung palebe. Hampura lur rada lila yeuh da si Aki Ojana lila dina leumpangna teu bisa diburu-buru arek diakot mungeun si Aki nalur. Majarkeun mah lamun ku awewe mah daek diakotna cenah. Hehehe. Henteu Aki mah ta mah jangke medwe. Nya geura sok-sok Aki karunya tuh nyi ya. Mana nyi ya? Ya budak kunaon mimitina. Darak-dak wae atuh Mang Atmo teh nyaritakeun asal muasalna. Nyieah kakeunaan ku panyakit unggek atuh Aki Oja teh. Cing menta parupuyan Atmo. Mangga Aki. Terus Aki Oja melem menyan bibirna kunyam-kunyam mapageun jampe pamake. Manehna husuna keur dina parupuyan. Berat, ya mah berat. Berat kumaha kitu Aki? Bari jung wae Aki Oja teh mawa iteuk lempang kaluar. Itu geura kumaha ieu teh? Nah Aki teh ngadon balik geuningan. Majarkeun berat teh berat kunaon ya teh Aki? Kudu kumaha tuh nyamet? Teuing lur, uing lieur lamun kieu carana mah. Aki Oja ge kakuat kabur kitu tah. Pat sejen aya anu ceceritan deui. Saha deui eta anu ceceritan teh met we? Siga anak kuring eta mah den. Cek palebe bari langsung muruk kaluar ningali ti luar imahna Mang Atmo nyatana bener weh pamajikanana palebe teh jejeritan minta tulung pelecet atuh lompat palebe teh ka imahna anu teu jauh ti imahna Mang Atmo. Si Kohar jeung si Kemet pada bengong ningali kajadian kitu teh. Uing teu ngarti aya naon deui ieu teh. Nu ieu ge can katulungan aya deui nu sejen ciga piala bergilir met we. Teu ngarti uing oge atuh jelema pada culjol daratang. Aya naon ieu teh aya naon atuh jalma teh pahibut. Terus si Kohar marentahkeun ka warga salembur pikeun saha anu daek ngabdaan Mama Kiai Ahmad di pasantren. Terus aya anu maju saurang.
Wios, mang wae weh anu nusulan Kiai Ahmad mah. Nya halus atuh Mang Oding. Tapi kudu aya batur ya. Ulah saurang bisa aya nanaon di jalana. Nya jeung kuring we Aden cek si kono teh. Jung kono tapi kahade mana di jalana. Siap Aden penguas wae. Jung hati-hati lamun aya nanaon mah sambat we ngaran uwing 3 kali. Dan koha bakalan datang gitu. Moal konon. Hehehe. Sugantenya we si Aden mah. Jurut atuh Mang Oding jeung si kono teh ngagidik rek muruk ka Mama Kiai anu aya di pasantren. Lumayan rada jauh tempatna teh. Urang caritakeun keur di jalan. Bari di barengan hujan ngarecek tapi lumayan ayeuna mah hujan teh geus teu pati gede sorana angin geus ngurangan. Jalan ka pasantren teh ngalewatan pasawahan jeung kebon. Pas nepi kebon awi si kono rada ngarempod. Bangun nyenyedak kana awakna Mang Oding teh bari nyepengan leungeunna Mang Oding. Kunaon man teh kono sedak wae lumpang emang jadi tepuguh tincakeun ya. Urang kak pupuluk Mang euy. Da moal aya naon jang. Bisi aya jurig mah ku Mang ditewak. Jurig sieun ku Mang mah. Wah si Mang mah tong sompal tuh Mang. Kalem jang, tenang, tong sieun aya Mang. Jang kono tong pepeket kieu atuh nyepengana. Ka Mang na kagok kieu. Itu naon Mang? Malah jang kono itu Mang haleupeun urang. Naonnya boga siga entok jang huluna ge panjang. Milik jang sugang we entok jaluna. Asa ku kabeungeum Mang boga entok di imah bikangna sugang we jaluna. Yuk jang urang tewak. Kade Mang ulah gagabah ulah main tewak wae kumaha lamun lain entok Mang. Jelas, jang eta mah entog. Cing, jangan Mang ku batre. Nya Mang teh boga batre asa kaingatan. Nah, si Mang mun ditesadi batre saja jalan beunang lempang teh moal citajong. Poho. Jang kolot tinggal kabelah ditu tuh Mang dihalep bisa lepas jang. Nya Mang si kono jadi poho kakana kasieuna kabang berangkeun rek newak entog jeung Mang Oding. Terus Mang Oding teh lempangna lalaunan sarua jeung si kono rek nyaling keur lempangna kagigir maksudna bari ketetayapan bari arek ditewak si entog teh aceleng-acelengan. Tewak jang, eta tewak jang. Mang. Pas-pasan arek digabruk ku Mang Oding kleber kaluhur si entok teh clek kahandap tukangeun si kono. Eta jang tukangeun gabruk jang, gabruk. Atuh entok teh digabruk tapi hiber terus ngagayabag kaluhureun sirah barang direret deui nyekekik meuni pikasieun seurina teh da eta we papakeana teh bodas pukna panjang ngawik-wik. Joing Mang Oding langsung lompat tenolih deui ka si konot. Atuh si konot we gawat hudang langsung beretek wae manehna ge lompat. Mang cungguan. Mang Oding tuluy lompat tenolih deui kana tincakeun. Kujubar Mang Oding nggujubar kana balong teu apaleun yen sisi haur dapur awi teh
aya balong ngangrada saat caina teh si Konot lumpat asa didinya keneh. Hari si horeng bajuna ngait kana regang awi teungeuna si Konot rorowesan menta tulung. Tung mang tung. Si Konot awakna ngadarek-dek ngeleper teu karasa kompolna calana terus kapaehan. Sanggeus tiga jebur Mang Oding langsung kasisi atuh awakna baseuh jeung pinuh ku leutak beungeutna teh jeung saawak-awakna teh tekung si mersikeun heula Mang Oding teh da dina papakeana. Barang geus hanjat Mang Oding teh inget ka si Konot langsung wae manehna balik deui rek nyusulan si Konot. Tincakeun mah geus teu dirasa deui ku Mang Oding teh. Pas geus nepi ka tempat anu tadi si horeng teh si Konot keur ngulahek sisieun tangkal awi. Si Konot kunaon bening ngulahek kitu boa-boa kapaehan. Mang Oding langsung muru kana awakna langsung nepakan pipina si Konot tapi teu hudang-hudang. Jang Konot, hudang jang Konot. Terus Mang Oding ngarampaan leuna jeung dadana masih keneh aya napasna. Kapaehan ieu mah. Jang Konot ye hudang. Mulai usik atuh si Konot teh tekung silila bentak si Konot teh ningali beungeutna Mang Oding anu pinuh ku leutak. Joing atuh si Konot teh kapaehan deui. Anu satuluyna dipanggul ku Mang Oding tuluy nuluykeun deui lempangna da lamun balik deui mah bisi majarkeun kumaha. Antukna mah Mang Oding maksakeun manehna lempang ka tempat Mama Kiai bari dibarengan setengah sieun. Urang caritakeun geus nepi wae ka tempat anu dituju. Atuh Mang Oding teh ngecageun si Konot dina teras. Mama Kiai kabeneran aya bale-bale saterusna manehna ngetrok panto. Punten, assalamualaikum. Tekung silila atuh kurunyung aya nu mukakeun panto nyatana Mama Kiai. Eleuh, waktosna seep kaum dangu. Mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-17 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten anu kasuhun mugia kahipur ku caritaan simkuring. Hapunten sadaya tutur ucapan basa simkuring anu kirang merenah mugia kahibur cag wassalam.